Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Silpa Nurfadilah kelas 10 AKL hiji. Bade ngadongeng Gajah Eleh ku Sireum. Hiji waktu di Tegalan di Afrika, aya hiji gajah keur ngadigle we lempang ngageyot di Tegalan. Padahal di Tegalan nurek diliwatan ku gajah teh aya sireum lobana mang juta-juta keur digawe nyieun sayang. Kapan di Tegalan Afrika mah sireum teh nyarienan sayangna marucung hul pating runggunuk tampolana ku gedena sayang sireum teh aya nu sagede pasir leutik pating ngarenclok. Di jero eta sayang sireum nu lobana jutaan teh ngarendog baranahan jeung lain siga sireum di urang. Sireum Afrika mah bentukna rek siga sireum tataman lamun di urang. Galak sabab mun geus ngaronom mangsana makal amburadul. Basa gajah ngaliwat ka eta Tegalan teh aya nu nangenan nyaeta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan dijieun teh digele ku gajah. Nya gajah teh dibejaan. Gajah kade lempang teh ulah moyod kalebah dinya sabab sireum keur nyarieun sayang bisi katincak karunya ceuk manuk dadali ngingetan. Wah na asana teh pirah sireum katincakan mah paling ge pejet gajah nembalanana teh sombong pisan asa urang gede asa urang kuat kanu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deui kadal Afrika ge nu haat ngabejaan ka gajah sangkan ulah noyod bisi nincak sayang sireum teu diwaro anggur terus we gajah teh ngadigle muru jutaan sireum nu keur parulang anting angkutan taneuh ti jero lombang. Nah barang anjok kana gundukan imah sireum tea ngan leye-leye we sireum nu aya rewuna teh ditincakan atuh ngan hos paraeh we da teu kabur-kabur. Ningali rakyatna rebuan paraeh ditincakan ku gajah, raja sireum ambekeun pisan. Gajah ditangtang perang. Gajah ditangtang kitu teh lain sadar kana kasalahanana, kalahkah atoh bari sombong. Manehna seserian ari sireum nyieun siasat keur perang jeung gajah teh reuwan sireum teh nyieun lombang nu jerona salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun perang dimimitian. Loba sato sejen nu ngalalajoan perang campuhna antara pasukan sireum jeung gajah teh. Gajah nyuruntul rek ngalayak reuwan sireum nu nangtang perang ka gajah. Sireum ngahajakeun nangtang ti jajalaneun nu geus meunang ngagali tea. Atuh ditangtang kitu asa dilelewean gajah teh beuki ambek. Sebrut nyuruntul ka hareup teu poli tincakeun atuh puguh we barang nepi kana lombang tea ngan gurawil we gajah teh asup kana lombang bari ti gurawil kana lombang. Gajah ukur bisa ugal-ugil teu bisaeun hanjat. Sireum geus puguh nempo lawanna ti gebrus teh teu ngengkekeun deui terus we napuh nyarocoan teu dibere ampun beuki lila sireum teh beuki loba. Antukna gajah bobor karahayuan teu kuat ngalawan sireum nu ceuk ukuran mah sakitu leutikna lain tandinganana. Sakitu ti sim abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.